Panas Ki, gimana lah? Ayo. Yuk. Lembur naonnya? Penting lah, lembur naon oge, nu penting mah orang nengan mangsa. Benar, soalnya iya dompet orang geus kosong ya. Nah, benar. Guys, ayo nama orang tinggal PKL baik Gi. Emang PKL naon? Ih, budak. Araru kamarana. Ih. Praktek kerja lapangan lur. Oh, yang ilmu hipnotis yang geus mantep gitu. Tuh enggak sedak aing geus puas 40 peuting atuh. Action. Aduh, bayu budaknya. Main game bae lah aing. Orang mulai beraksi enak lah. Gas. Oke. Mana? Ih, euy. Gas ke mana? Ayo. Ayo. Atuh ayo. Bang. Bang nanya. Ikan apa sih? Iya, HP yang sasil ya. Orang kumaha ya? Ayo budak kumaha ieu? Dulit teuing, geus berhasil ieu urang mah. Ayo. Ayo. Itu sih itu nggak mah kunaon wan. Nyaong kaseureun ka marah we eta budak. Nah, coba ya dah. Sia kunaon ngalamun bae. Sia ka mana bae? Eh, Ai HP aing ka mana? Ai pugus ya. Aing tadi keur main game. bisa gitu tadi na emang tadi na keur naon? Keur urang keur main game bae. Nyaong. Wah. Kayaknya kena hipnotis ya. Buset tadi aja lemah nu ka dieu. Aya saanu nepak. Tapi langsung les be eueuh. Saha eta? Jelemana? Nyao. Gue teu nyaho, pendatang asa. Wah, wan. Mah jigana kampung urang teu aman jigana anu tadi penjahat nu tadi ngahipnotis pasti kalembur ya. Contohnya soalnya ieu geus kena korbanna ya ajo. Bisa jadi. Jadi targetnya kumaha ya urang tengan we enak. Atuh urang teh. Nah, di situ urang tengan lah, urang ieu lah, basmi lah. Ayo. Ayo. Urang target selanjutnya ke mana? Terserah urang mah ilu wae. Ayo urang ke ditu yuk. Ayo. Ayo. Kemana ya? Itu Lin. Ini tadi. Tadi kabur, hai. Kurang kehilangan jejak ya mah di mana nya? Marang eta Marana ieu budak. Kemana ya tadi ya? Padahal saya tadi. Aduh. Tapi Coba telepon dah. Hai. Coba telepon. Aktifnya. Ayo. Apa yang mana tadi? Nyong anteu. nah, mana sih ya? Ayo, kemana sih ya? Hebat nya. Silatna tuh apa eleh. Saya orang mual aing mual ieu dah mual sampai eleh deui. Ayo kamu. Dasar penjahat nih. Kita lewat. Ayo setuju. Sama orang tinggal praktek kerja lapangan baik. Salahnya dulit teuing lah. Aing sering bae. Masak. Oh, guys.